lemah cairna bangsana budayana dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi katengarti kitu kacida teuing eta mah ta eta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaes tapi ari otak jelema jadi kerdil mah pan eta teh nyesatkeun. Gumelar di pawanangan kedangan jadi pantrangan ulanyian kawanan dunungan sabab widi pangeran lamun urat campuran ulah mawa kakasaran angguran silih damaran nganggo ilmu ning pangeran lekenan mah lekenan bari Tigenahanan kariwe Tigenahanan kariwe Bacuan ulah rek arah mun maksud pinangki gagah bacuan ulah rek arah geranya maageun mun maksud pinangki gagah kaget kunirakan ningali kagetna ka kiri-kiri ningali ingkang sampun prapta Gusti Senopati kumaha bejana kumaha Kulan wala dia balad tamtama sadayana bubar katawuran. Naon sabab? Eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot. Paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti. Manehna nu salah, manehna nu ngamuk. Manehna nu baeud da araraneh haju abdi oge. Kurang ajar, sanes kurang ajar dari kerdil manusia model kitu puguh ku pangeran teh parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing. Lemah cairna bangsana budayana dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi katengarti kitu. Kacida teuing eta mah
taeta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaen tapi ari otak jelema jadi kerdil mah pan eta teh nyesatkeun atuh nu kitu teh geuning kagila-gila kedik eta nya nurutnya ngamuk anu katingali ku maneh sabaraha jelema anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas bapakna sak duka bapakna duka sanes kulan Gusti jadi ngalawan tapi hebat eta anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong atuna lain digabrug panah Gusti sararekeut sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot negdreuk kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanu saurang kurang ajar entong maka jeung nariksa kasep narima naon nyarita kasep jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena model abdi maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut ya rupina teu aya purianeunana kulan Gusti tadi nama aing hayang ditaksir ku dunungan maksudnya tapi da kumaha cumeureun da geus nasibna kurang ajar temenan haling ku aing urang sing hareupan sorangan mangak kulan Gusti Raden Bima milarian Arjuna tuning den kaulanun kakang karya semaka pihatur kakang godeg dimaren yuk Kakang Semar menang beja ti si Semar sana si Jenet aya nu ngepung bangsa naon anu mawi bega sanes alhamdulillah nuhun geuning juragan ageung diuk lan diuk sae lah matak mung ngahiji juragan Bima teh kitu geus soak loba disentak jadi we tenggar kalongeun semaka pihatur ageung diuk nguningakeun kulan di sarobot bangsa naon teh nguningakeun Kang daun kumaha salamet ya salamet pangresa pangaulaan salamet Kang nuhun salamet Pak alhamdulillah Pak geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh kabana sapon kunagala pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata deui ya kadungsang rebut kakawasaan rebutan heeh ku nafsu mah kitu nya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg murukana reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya dawala rupina tak kitu euy
Bukan teh. Kalau geus bisa ngomong nepi ka pabahdinya, ieu mikir tuh euy. Dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh geus magrib. Mun panon poe mah teh surup. Pek pikir ku sia. Teka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun. Kasinian urang teh heueuh. Kalau teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy. Ulah. Da kitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan. Zaman mah nya tempat kiih kudu diigelan. Eta mah jamban atuh, ieu mah zaman.